jadi sumber hirup nyawa nyata rahmat Gusti anu wajib disyukuran diurus dipusti ku ibadah kanu agung lamun urang teu syukuran tinang tu siksaan datang pasti urang nyaho ka akoid iman anu 50 sifat 20 sifat Allah 20 nu mustahil hiji sifat anu doi jumlah 40 hiji 4 sifat Rasul Allah 4 sifat nu mustahil hiji sifat anu doi jumlah 50 sifat kahijina sifat wujud Allah teh wajib ayana mustahil Allah teu aya tangtuna aya makhlukna ku anjeunna didamelna gerak pikir diri urang hirup teh di alam dunya teu karasa mimitina leungeun suku jeung ramona usik malik gararampang lancar taya kucingana memeh urang dilahirkeun kabutuhna geus sadia sadayana kadakara tangtosna disayagikeun bubuahan bebetian cai curacor kantun metang nu aya di badan urang nyawa rasiah pangeran lamun urang henteu syukur urang karawang ku ibadah kanu agung tangtuna siksaan datang pasti ku urang kaduhung kaduana sifat kidam ti payun Allah ayatna mustahil Allah anyarna henteu aya mimitina
lamun wujud Allah anyar kudu aya nu nyieuna katiluna sifat bako Allah teh wajib langgeng nak mustahil Allah ruksakna dat Allah teh anu langgeng jumeneng salalamina langgeng taya kuciwana nyakitu sifat-sifatna moal pisan Allah gingsi lamun dat Allah teruksak tangtu Allah teh anyarna kitu pisan mustahil kaopatna sifat Allah mukalafah lilawadis beda jeung kabeh makhlukna mustahil umatna salah tegas namah nyaruaan nu didamel ku pangeran kaya urang sadayana tukang golek sok piraku nyaruaan kagolekna cukup baik ku nekatkeun beda tisa kabeh barang lamun jalma nyoba-nyoba nyiptakeun kana dat Allah tetela kacida pisan eta pagaweana salah lamun urang hayang yakin kana wujud ning ti Gusti kudu ngalobakeun eling ku hidayah taufik nangaronjatkeun iman urang diwuwuhan ku cintaan nu nimata ya hinggana kacintaan nu hakikat nu pinuh dina hatena lamun iman jalma kitu tetela temang-mang deui eta calon ahli surga kabagaan nu abadi kiyamuhu binafsiki artosna anu kalima Allah jumeneng ku anjeun Gusti Allah teu nampak di luhur jeung saliyana da eta mah tempat makhluk di sakuliah jagatna lamun jalma teu ngarti kana ieu sifat ijan pek lobakeun dikir bae nu khusus sarta nu dawam tinangtu Allah Ta'ala mere hidayat ka urang kana ilmu anu yakin asal poek jadi caang margi Allah atos janji kasing saha anu niat nyukruk jalan ka mantena tangtu dibere hidayah genep sifat wahdaniyah kartosna Allah teh hiji sadayana kajadian nu aya di hiji detik eta tapak hiji damel contoh nyieun hiji titik mah bisa kudua pena kitu deui sadayana suara di mana-mana kadangu ku anjeunna
ku hiji sifat samakna ningalina oge kitu ka sadaya makhluk-makhluk nu di huluhur nu di handap nu di kaler nu di kidul anu gede anu leutik anu negrak anu buni sadayana katingali bareng dina hiji detik beda sareng sifat urang teu bisa ngaping mun katujuhna sifat kudrat hartosna Allah kawasa mustaqil Allah apesna ayatna sakabeh makhluk eta wujud ku kudratna kitu deui nu teu aya tayalian ku anjeunna geuraku urang titena geuraku contona tangkal kalapa nu aya di pilmuran boh eusina boh batokna boh cangkangna boh daunna boh nyerena boh tangkal gunana taya hinggana kitu deui dang daunana tatangkalana sasatoan bentang bulana panona poe penuh rahasia pangeran ngan hanjak kalau bajal mangarti kana mangpaatna poho kanu ngadamelna cul dog-dog kantun igelna kadalapan irodat hartosna Allah kerasa Allah moal kapaksana sadaya anu wujud ditangetukeun ku anjeunna hirup maut kaya miskin pinter bodoh jeung liana kitu nurutkeun hakikat sangkan imanna teh pasit tapi sok sanajan kitu tetep wajib ikhtiarna sabab urang sarerea dibere akal pikiran jaba eta angga kota anu pohara lobana mangepaatna beda kasalapan sifat ilmu hartosna Allah uninga mustaqil Allah teh bodo uningana naliputna kasakabeh kaayaan anu lahir anu batin taya anu katinggalan nu aya di mana-mana nu dilukur nu dihandap bisa kuliah buana anu negrak anu nyumput ka uninga ku elmuna taya pisan anu luput sanajan kereteg hate anu acan dilampahkeun ka uninga ku anjeunna ulah rek dipapahokeun lamun bae Allah bodoh tangtu mu aya damelna kebak makhluk jadi tanda kana kapinterana kasapuluh sifat hayat anu langgeng salawasna hartosna Allah teh hirup mustahil Allah maotna lamun aya Allah maot tangtu Allah teu kawasa teu karasa teu uninga ancur sakabeh makhlukna kasadaya ieu makhluk di mana bae ayana jadi tanda anu nyata kana jumeneng mantena kasaulah sifat sama hartosna Allah ngadangu mustaqil Allah teh tore
sadayana sora makhluk manusia jin jeung hewanna nuti kidul nuti kale nuti luhur nuti handap anu tari anu sanajana karewas bojong sakaligus kadanguna dalak loba nu ngarewong beda jeung pangdenge urang tetapan kagandengan henteu jelas kakupingna komo mun harewasan lamun aya Allah torek teu ngadangu kana sora tantu kabeh doa ijabahna 12 sifat basar hartosna Allah ningali mustaqil Allah teh nu gede jeung nu leutikna nu di luhur nu di handap anu nembrak anu sumput katingali ku basarna sakaligus ebre pisan estu taya panghalangna lamun aya Allah sifat kalam hartosna Allah ngadawuh mustahil Allah teh pireuh dawuh Allah ngaliputan kasakabeh kaayaan teu kurupan teu socaan teu robah ti ajalina kitu kalam nu Quran anu aya ngaranna kalam pajaji bacaan muslimin sadaya manusia gedua kalam hate jeung kalam lisana keur nasib di jero hati kaya huruf jeung ucapkan kulisan anu pasehat boga sora katut huruf lamunku urang diserang Allah ngadawu dalang para liren para kaya urang ngadawuhna teka kuping ku makhluk nu sambarangan ku makhluk nu sambarangan lamun aya Allah piro gagu teu aya dawuhna tangtu kabeh alam hancur sabab teu aya hukumna sabab teu aya hukum kaopatulas qadiran Allah teh anu kawasa mustahil Allah apesna kalimawas muridan Allah tanu ngarsakeun mustahil Allah kapaksa kagenep welas aliman Allah nu maha uningan mustahil Allah teh jahil 17 sifat kazan Allah teh wajib hirupna mustahil Allah teh mau 18 samian Allah wajib ngadanguna mustahil sifatna azab 18 basiran Allah wajib ningalina mustahil sifat ama 20
hiji sifat anu jahit hartosna Allah teh weunang rek ngadang melarajang teu kana sakabeh makhlukna ieu kabeh kaayaan rupa-rupa kajadian anu kitu anu kieu kabeh oge kuwanana jumlah 21 sifat-sifat anu wajib diimankeun diyakinkeun ku sakabehna mukminin ku sakabehna mukminin sakieu nu kapihatur rukun iman nu kahiji muka janten amal soleh amin ya robbal alamin muga Gusti